saya pisan eta katawisna batangna we tos karahaan gitu. Heuh teu kaurus eta kabawa wae ka jaman mandi teh make ieu we batu ali. Sumuhun katawisna tara di mandian gitu ieu batu teh. Heuh gitu. Lamun abdi ditakdirkeun gaduh batu model kitu sujud lagi luar biasa 100 kali abdi pada sujud syukur. Pek bawa ieu jang maneh ieu. Naon kulat ieu jang maneh ieu. Ieu bawa naon abdi mah teu menta ieu bawa. Teu nyungkeun kulat abdi mah ngan garantesna hate lamun abdi boga batu model kitu abdi mah rek sujud syukur. Heueuh ieu jang maneh. Abdi mah teu menta ngan kami rek merek. Subuhkan. Cius ya teh, cius. Semua ya teh, cius mie apa? Mie aloh sok dia teh. Dia bawa. Alhamdulillah jirobbil alamin. Kan abdi mah teu menta, lain menta ngan kura mikeun ieu mah pe. Tapi we alhamdulillah jirobbil alamin da kasebut goreng lamun teu ditarimanya kancang. Rezeki jang. Katampi rezeki anak soleh kula nuhun katampi nu. Kan abdi lain barang penta datang ka dieu teh kula. Lain percaya. Maneh mah jelema soleh. Nuhun pisan nuhun pisan. Nama jalanna soft spoken. Hatur nuhun abdi mah soft spoken. Mudah-mudahan kagentosan anu langkung salira masihan abdi lelepen. Mudah-mudahan Gusti anu Maha Suci masihannya eta panjang yuswa sareng sehat salamina kanggo salira. Amin amin. Mohon permios we kitu panginten mudah-mudahan salira sehat di dieu abdi atuh anu miang eta kalas mertani sini paparin kakiatan tur kasehatan. Mudah-mudahan permios kula ulah pangkat. Hatur nuhun kula. Ada apa? Rupanya eta senal karpil anu saha ulah. Senal nu kaula. Nomor sabaraha? Nomor 40. Pas pisan sareng abdi. Saukuran pisan abdi cita-cita ti zaman baheula. 4 kali lebaran abdi kukumpul THR jang meuli senal model kitu. Teu kabedag teu kabeuli kulan. Da eta mah kitu we pamere santri. Sawios upami ku abdi dicobian hungkul kulan. Demi Allah di dieu dicobian hungkul di dieu we lantang kalenteng hungkul. Abdi punten. Abdi mah aya harga diri punten. Aya nyobian hipuna kumaha. Alhamdulillah. Meni pas bisa dia ngenyoy kieu kulan senal teh. Masyaallah lamun abdi gaduh senal kieu digana abdi ungap we. Lamun misalkan aya nu ngalang wayang ti Bandung ka Banten abdi rek leumpang make senal ieu. Ari butuh mah poe bawa ku maneh. Naon teh? Jang maneh. Mata teh abdi mah gaduh harga diri keneh. Abdi mah teu mentah henteu. Empet lamun butuh jang maneh. Abdi mah henteu butuh ngan sok prayogi tulan. Pan butuh jeung prayogi teh jiga gedang papaya eta teh. Pek we jang maneh da kula mah make senal di dieu we hirup teh tiu. Pek bawa. Asli na ieu teh kula. Sok. Ganeng sa teh tong itu. Lain pikarunyangan ka tapi ka ijideun gitu teh. Hatur nuhun kula mudah-mudahan salira sehat salamin panjang yuswa ageng milik ageng rezeki. Amin amin. Permios kula ieu senal dibantun ku abdi manawi aya kardusna kula. Si goblok nyosok jero sia teh. Ari siapa dipake senal na lain kardusna. Pare digadekeun pulang. Geus mudah-mudahan salira sehat. Sakali ini abdi mah teu punta penta teh dungker. Abdi mah aya harga diri keneh. Teu naon semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampe. Rupi itu jujur teh kagungan saha.
kula jujur pergi nguseup asabri aneh Jabas Stella merah dan ayeuna mah langka sama pangaosna jujur model gitu kula meuli teh 4 juta itu harita ini awis pisan lamun abdi diparangkeun kitu gaduh jujur siga kitu jigana teh abdi manguseup teh moal di Jati Gede, moal di Jati Luhur sekalian abdi mah di segitiga Bermuda Sagara tepamangnya bade nguseup di Sagara abdi pek we pan aya 2 itu teh pek bawa ku maneh hiji naon teh bawa ku maneh hiji mata teh abdi mah teh minta pek bawa da kula we teu make teh nguseup hiji da 2 nana eta langsung dibawa ka behanana pek hiji bawa Masya Allah luar biasa bageureuh pisan eta kubageurna deh eta kuberehanana eta kubageurna wejekeun kalata mah Joy geget pisan abdi teh kulan jika ini saya terbelakang semuanya permios bulan pilih lamiting abdi pilih yang kolongting karena waktu tinggal lain kah waktunya semua keku abdi di packing beli di tuh bulan Beret Dupi itu jaket kulit anu saha bawa kamu abdi nih bawa Masya Allah nuhun Dupi kulit teh kulit naon kulit nini apa edan mudenan kulit nini wah nini abdi gitu sumur guys sawios kami ditilepan pada itu sumur Dupi tongkat anu saha bulan nah tongkat itu moal anu itu anu si karaton Sumedang Larang gitu eta teh nu kula lamun ini ka ditu jeung ka dieu make kitu anu eta katawisna mah sehatnya sampean salira sehat tiasa mah pak bisa we tapi sabeana ya henteu teh ayeuna mah tara tara mah tuh mending dipasikeun kana hakna semua kanu langkung meryogikeun kanu langkung butuh saha semua abdi kulan yang naon itu semua abdi mah usuman ieu teh asam urat kulan lamun asam urat kamu abdi teu tiasa mapah teu tiasa kali jeung ka dieu abdi muntang teh ka bulan jeung ka tongongna kadang-kadang abdi teh muntang kana tihang listrik jik bawa itu semua atuh abdi dibantu boleh itu nuhun pulang karena kasayanana mugi diwales ku Allah Subhanahu wa taala nu langkung-langkung semua pulang Dupi itu manuk naon pulang manuk murai tadi saya pisan murai batuna batu akik batu baterai pulang murai batu we saha namina tadi ngaranna teh si Ken Arok tadi saya pisan kumaha upami digantos kami jangan Ken Dio ulang semua insyaallah lagu brengsek tah tara diabenkeun pulang tara babar teuing upami ku abdi diurusna kitu ku abdi mah unggal minggu kalapang suatu bawa panguruskeun sakalian naon teh panguruskeun jig bawa ku maneh kamu abdi deui alhamdulillahirabbil alamin sareng kurungna tapi kumaha nya atuh gerak ku manuk teh disakuan ku maneh teh dikepeul semua atur nuhun berat nyuhun berat tanggung narima nuhun kumaha semohon hatur nuhun permios kulat Dupi itu sampai lah listrik usaha kulat bawa coba kuncina aya ngagantung dina jendela semohon sapatu roda usaha kulat bawa nohon kulat jangan berehan deh jangan berehan pisannya Kajeron Dupi itu tenan usaha kulat
Abi teh prayogi upami camping bulan. Pek bawa kumaneh. Usaha nu salira ku panitia. Tapi itu rakyat anu saha. Bawa anjing bawa. Nuhun alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun. Ya Allah ya Rabbi nuhun bisa. Mama ieu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampe. Dawala abdi kulan bisi butuh cubluk jugubu kusia sekalian. Kakak pager kusia jika itu sekalian tuh tempo kumaneh tulisan alun-alun Rangkas Bitung kakak bawa kusia juga itu pelang bawa kebihanana manaonan bawa posrona gubu kusia juga saya sekolah atas cekap assalamualaikum eta anak-anakan kakang semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di kakak waing sapi sia. Naon ari sia? Cok, si Kang model si Awala si Kang Cepon diberi duit. Diberi itu ya ai kahareng henteu. Nyolok mata bunceli sapi sia. Cok sia, duit apa mati? Iya, jika naya nu perlu di pesantren gede. Perlu dibarak. Udah diasukeun ka barak jika nu ge. Minta duit. Minta duit sabaraha saya ikhlas lamane we hadapan pisan mong maneh hayangna sabaraha kumaha maneh we pokona mah kumaha maneh deui lamun gede era kumaneh aya 100.000 mong 100.000 mong 200 mong sok sia ku aing kakak kabehanana sia jeung mawa selurit segala arogan pisan geus 400.000 ya dibere mong kurang 500 mong 1 juta mong hayang sabaraha hayang 20.000 iya arogan tapi bodoh arogan tapi kurang didikan tah bawa sok nuhun mangga nyangakeun aritna tapi artosna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bawa nu kieu patut nu kieu mah foto teh prayogi teh henteu mendingan bager maneh teh nya assalamualaikum anak-anakan kakang semua lebih kaki tukang kang mudah-mudahan sing aya dina ginanjar kawin